Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ending kanggo pamirsa sadayana simkuring Dwi sareng Akmal dina waktu ieu bade ngadibikeun sawatara warta anu pantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu. Aksi brutal anggota geng motor di Palembang parang mengeroyok pengendara lumangsung di Jalan RM Marta Dinata, Kota Riau, Kecamatan Bandung Wetan, Dayeun, Bandung, Minggu 30 bulan 10 2022. Dini dinten. Video kesina rekaman aksi pengeroyokan eta oge viral di media sosial. Dina video anu direkam supir mobil katembong ka sajumlah jalmi anu disangka kiat anggota geng motor eta nenggelan korban di keur jalan. Katembong hiji diatawi sajumlah nonoman anu ngabantuin pakarang seukeut rupi parang. Jadi dia habis ya nuju sareng anu jadi saksi dina kejadian dinten kemarin. Jadi bisa dijelaskan kumaha kejadian kemarin. Bahasa eta teh penting-penting abi nuju meser masker. Teu ningali aya sekelompok pemuda-pemuda nu nyarpungan parang, aya hiji pemuda nu nyarpungan parang eta geus seukeut pisan ketinggalan teh. Kitu. Hanya karena banget para pelaku pengeroyokan diburungkeun. Kitu oge kalawan banget korban. Henteu kasampak dina video eta. Margi eta tacan dipikanyaho kaayaan korban pengeroyokan kasebat. Handap unggahan video aya keterangan ditulis patali kejadian kasebat. Pengeroyokan lumangsung di sekitaran jalan Riau, Daya Bandung dina Minggu 30 Oktober 2022 kira-kira babuk 1 dina dini dinten. Katingali oge eta kelompok kasebat mawa pakarang seukeut langtung ti hiji jalmi sementara eta kasih humas Polrestabes Bandung. Kompol rasa ngomong korban atos ngalaporkeun kejadian kasebat ka Satreskrim Polrestabes Bandung sarta petugas nuju nalungtik perkawis pengeroyokan kasebat. Warga Kampung Kartika, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dikagetkeun ku musibah longsor anu lumangsung dina poe Jumaah 15 Agustus 2022 sore. Musibah ieu narajang kira-kira 25 warga desa Kalayan rupa-rupa karuksakan, timimiti ruksak enteng nepi ka hancur. Untungna teu aya laporan korban jiwa dina musibah ieu. Hal ieu ditepikeun ku Kepala RT setempat anu oge salah sahiji korban longsor. RT aya korban dina kejadian. Alhamdulillah wargi sadayana selamat teu aya korban nu gugur di hiji acan. Kejadian ieu oge geus dilaporkeun ka desa oge geus dipikawanoh ku pamarentah Kabupaten Cianjur. Poe ieu 16 September 2022 pamarentah desa jeung kabupaten baris ngagerakkeun nyieun tenda darurat jeung ngawangan posko siaga bencana deukeut lokasi longsor. Kabeh korban bencana longsor dijanjikeun bakal meunang bantuan ti pamarentah. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayeuneun pamirsa sadayana mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.